Waduh. Orang kudu eling di dunia urang umbarang gomolanggeng salami emang ulang jongjon teuing nu dipayun anu bager abdi longokan lamina saminggu abdi teh kasepian teu aya nu ngarencangan gulang-guling ngan sorangan tiris tayang nu ngekepang borok-borok nu ngusapang sakapeunghang tesok ludeng hemut waktu papatan silih ciwing silih usapang silih langkung hanet pisang ulang jongjon teuing urang dapur anu bager urang kudu eling di dunia urang umbarang gomolanggeng salami emang ulang jongjon teuing urang kudu eling di dunia urang umbarang gomolanggeng salami emang teu aya nu ngarencangan gulang-guling ngan sorangan tiris tayang nu ngekepang borok-borok nu ngusapang kata daun candana dipelak belah dituna patepan deui ayeuna hate batin belakang jongjon teuing urang kudu eling di dunia urang umbarang hamo langgeng selawasna jongjon teuing
abdi longoka lamina saminggu abdi teh osok rindu teu aya nu ngarencangan bibi sangsang anu bageur gulang guling ngan sorangan tiris tayang nu ngekepang boro-boro nu ngusapan tengukur kakejar nilih keayaan ku barudak orang embung gaya ku barudak orang resep kini kokoboya peger pak koko peger pak koko hujan usum hujan terjadi rintangan ngejanteng di jalan bari iyotan kan manggih layan tengekan kan tatungan peger koko peger pak koko candali buat kopi haragayan ingkeun anu abdi balik subuh babarengan mang otoy ngeraya hante lereh kamari papanggih cep otoy ulin jeung bebereu ngagna asep rewa dengan kejabat asap karena paripasa beger anu ngono kamananya minta tulung sakit panas poena kamana nyameta tulung kamana atuh tulungan sarasa bangket digantung kantun talieuna garagagat abdi dikantun bati nyerina tengukur
kekojat nilai keayaan sok nyalajur nafsu jeung umbar amarah ku barudak orang embung ilih gaya resep kini kokoboyan begir pak kokon oh ya begir pak kokon najan usum hujan terjadi rintangan ngajanteng di jalan bari heheotan sugan magih layan tengukur tantangan asap kini kekeboyan beger pak kokon oh ya beger pak kokon jadai buat kopi larang gaya ingkan anu abdi balik suku babareng bah anom ngereng hantu lereng kamari kapagi mun dipikir selawasna nyerina kabina-bina rumah tangga jamanehna bayangkeun senanganan padahal kurang kumaha abdi bela mamah junasi kamanehna tapi henteu katarima salila di rumah tangga ngajak bae pipisahan mun ngambek anges-angesan ngan abdi nyaah ka anak sok inggis budak bangsa padahal hati tetahan mun manehna orang pasir janji sok nyarekan sesentak amek-amekan tepugo mamah Jonasi pakai alasan
mun boga indung bapa atawa sanak baraya tayak kesan salinungan dunungan pikeun gurih tapi balikeun Serah sabang digantung kantung talima kergeget abdi dikantun bati nyerina kamelang tedaek angga ngukuntitna teh meulin sanajan dipangpalerkeun kekengalan kanembong mun dipikir selawasna nyerina apa hajat kabina-bina rumah tangga jamanehna tayakeun senanganana padahal kurang kumaha abdi bela mamahna neng kamanehna tapi henteu abah anom katarima salila dunungan di rumah tangga ngajak bae pipisahan mun nambah angesa-gesa ngan abdi nyaah ka anak cep otoy sok ngigis budak palangsa padahal hati tetahan mun manehna cep prio sok nyarek sesentang amek-amekan tepuguh urang pasir janji pake alasan mun boga indung bapa atawa sanak baraya tayak kesan salindungan pikeun kuring mas nayakan nabi